Pangkeun nami abi Fatir Muhammad Nugraha di kelas 11 IPS 3. Simkuring di dia pada biantara Sunda ngeunaan korupsi. Korupsi tos teu asing di kalangan urang. Hartosna korupsi nyaeta nyandak hak anu sanes milik urang atau nyandak hak batur. Seueur perkawis ngeunaan korupsi di negeri urang. Salah sahijina nyaeta pangayaan EKTP. Peristiwa ieu nyaeta peristiwa anu paling fenomenal sebab kasus ieu ngareret karena ketua partai Golkar nyaeta Setia Novanto anu ngajalankeun dina tahun 2011. Para saderek anu ku abdi dihormati, nah di negara urang ieu para koruptor merajalela kirana kesadaran iman atau kirana tegasna hukum anu di pemerintah. Kumaha supados kaayaan henteu memburuk serta para koruptor ditindak sakumaha sakedahna. Aya sababaraha kebijakan anu kudu dilaksanakeun ku pamarentah pikeun nyegah koruptor di negara ieu. Sakitu wae simkuring dan dia ayat ieu kalapatan tina kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.